lamun babaturan aing kateungar eta. Untung ku aing dibodol diselamatkeun. Satu ingat sama King. Tarik teuing. Alah, Man. Aduh, tekunanan, Man. Aku mau tuh. Untung yang sama kukunya. Dik, yang motor sakeureun. Kemana? Sakahandap. Hah? Sakahandap. Lila mah? Moal nalila sakedeung. Betul lah lila pan aing kulit. Aing kulit udun hungkul. Heuh cuy. Nah ieu helmna asa kopo. Nah, asa Kopong heuras. asa kopong pan eta penghancur ieu eta teh. Penghancur pejet eta mah. Ieu mah. Jadi mun make helm eta mah ganteng. Mah helm teh kieu atuh. Geus lah. Siap raga nginjung was teuing. Sakeurnya aya bensin teh kan? Loba. Utang lila. Atuh acan ge acan sia teh nah sagala pisan. Pan aing teh mah ulin. Yang Gila ulah lila mangkat ge acan. Ada ulang tarik teuing. Oh. Cumur kita ulang tarik teuing nah. Mau motor teh. Halo ya? Kela antosan sakedap. Ieu motorna diangge ku si Isan. Heeh, sakedap. Nya antosan. Nalila teuing na meuli uduna ka mana si Cumur. Coba ieu geus burit deui aing ieu mah. Geus picungureun di wae ieu. Nuhun ding. Mana si Cumur? Cumur nah hayangan ngising gitu. Ya, Naon? popoyan rajit pejet gantian. Mau motor teh ngebut-ngebut teuing. Napopoyan naon? Tadi nenggak popoyan abi kuat karusak itu. Jeba kudu sabuna meuli. Gantian aya teh yang apa? Nah sanu mau motorna? Pugu motor ieu. Si Isal eta Teu mah. hayang apa gantian? Buru. Sok dikeluar ya warga ya. Sok mana buru ka dieu? Motor teh motor pisan kuat ka pejet popoyan urang. Awas mun tarik. Aing anjing. Palingan si Cumur lulumpat tah. Orang jadah. Cek aing naon tong tarik teuing. Nyet susul ke aing. Cumur siap. Naon ding? Gantian goblok. Aing tadi kudu ngagantian rugi. Naon? 100.000 sok kadiekeun gantian. Bagian Ya naon? cangcut popoyan batur cenah. Teu bikin kahaliber ditubruk. Aja atuh keur ngeunangeun di nu. Bisa tanggung jawab tuh Cumur, kalau kabur. Wah, tidak mau poyan teh sisi jalan. Besok ada gantian, aing tadi coplok cepet anjing. Engke lah. Lah, engke-engke aja saya ayeuna. Mun aku mah. Lah, tayang nyaho aing kudu ayeuna. Ayo eueuh kumaha? Dulu tuh ku sia. Eueuh. Anjing sia budak ngora goblok teu nyekel duit gocap-gocap acan. Eueuh. Kok aing bare injem motor. Ganti rugi aing keneh rambut ada. Aing goblok nyebut 100.000 kok ngajak gelut sih sehat. Singgelut. Ih, Mana musuhna deh? lain masa mana musuhna tuh bapak maneh ribut jeung Bajek. Wah, Tuh di lapang jeung susul buru. ribut. Heeh. Ya punya sok. Dia patuh dulu sih mah. Najis aing kerang layangan lah. Anjak. Naon sih? Mana 100.000 na? Sia malicik anjing bieu, naon? Nyasar ka aing tah, lain dina gelasan dina kenur. Wah, aturan teh ditu mah, licik kitu mah. Ya aing tah hayang mayar kitu mah. Kudu sportif lamun ke 100.000. Mane nu sportif pet jasa atuh. Pet dina kenur, lain dina gelasan sia teh. Anu nyaho aing gelasan ninganan. Enggak teh kadu deui jeung aing sok. Moal aing 100.000 heula. Mun ayeuna sok jeung aing deal.
Ek dina gelasan, ek dina kenur bae sok. Bayar heula 100.000 kayak ngadu di Wah, aing teh yang mayar dia mah. Manehna licik soangan nyasar ke kenur. sportif atuh saeutik. Aing daripada mayar ka jeung ribut sok. Sama nu aing sieun ka sia. Oh. Ha, jeung aing. Arjang aing. Sok sia neugeuh di heula aing sok. Sok sia heula. Sok. Bayar mo. Geus ribut aja. Bayar mo sia. Ampun atuh mana. Bayar. Boga duit teh sakit. Sabar aya. Ada boga sakit kituna. Ieu teh aing kataruhan 100.000 ulang layangan. Manehna elek ngajak gelut. Bapak manehna licik sah. Kolot-kolot kalau taruhan segala. Make duit. Pamali, Bang. Lah gitu lah kepira lalayangan atuh. Tak dengekeun sia teh pamali ulah taruhan. Cek aing oge. Pamali sia teh kolot-kolot main ngadulang layangan. Ribut. Mikir sia teh nyesalnya. Mikir mandaya. Goblok, bapak mana masal carekan sah. Carekan. Yo carekan mandoyok. Nelpon saya. Halo, Pak. Anjing, polisi. Moal ka dieu wae. Keur ngontes. No. Ka dieu wae. Polisi. Halo, ka dieu wae. Hei, kunyuk. Pak, Kan langsung taruhan kituna naonan. Ya, oh, penting mengajaran we sah. Ngajaran. Ulanya. Kolot-kolot. Itu teh kumoal. Oh. Ya, Pak. Kalau main lalayangan itu, Pak. Penting kemana-mana barudak teh. Tahu? Ayo. Bah ya. Pamajikan? Hah? Pamajikan? HP aing itu. Heeh. Pamajikan? Halo mama. Ya, iya, teh iya. Oh, siapa majikan aing? Goblok sih, Sal. Bikin siapa itu milik ke? Siapa anu batur eta mah teu halal sih mah karunya. Karena masih kurang teu boga duit ge, ulah. Mending kena pakai beli seblak sih. Ulah. Aing mah masih teu boga duit ge, ulah duit batur mah bikin. Bikin karunya tuh mun can jauh buru. Bikin wae anjing buru. Nah hanya duit baturnya murah kita karunya. Cing lah tuang dikeun. Heeh, jung bikin karunya. Teh. Yo. Naon, A? Lenyit acisnya. Oh, aduh, es masak sabun. 50.000. 10.000-nya. Menang kan? Semang itu tuh dicanak. Nah, aku semang itu. Yang dicanak ku semang itunya. Aduh, kan ngawur deh. Siapa, Nun? Antos. Man, Naon? tadi kenapa sabi? Antos nu mana? Tadi nu murah di dia 50.000 jeung masak sabun. Kan tadi ku sa itu tuh dia jajapkeun. Nah, oncek si A itu nak ku si Mamang cari dicokot. Henteu teu boga duit tuh mah. Yeuh, abek mana? Aslina eueuh teu boga duit tuh, eueuh tuh sok-sok ek dibuka sok diprosotkeun heug. Ah, terus kapan akan duitna? Si nu tadi si anu tadi. Bener. Bener. Ganti. Teu lain kurang.